mana itu barudak teh. Sarana kieu deh. Geus hayang kawin deh. Boga duit. Pikiran teh coba ka itu ka dieu geus ucok eueuh geus 3 poe teu ka dieu barudak areueuh bari kemana teh udud aya kopina poho deui aing mah sugan aya barudak kopi ngopi dieu tuh cuaca alus gitu hujan udah kemarin ya pun semoga duit ya Allah uang nangan si sewok ayo kemana sewoknya paling nabatu uang tangan tuh bang uli ratunya sudah nadina etal aya gitu teh tangan merah bang teangan anu sugan we kitunya araya gitu geus lieur gitu abang teh neangan mana wae gitu lieur amang teh gitu aduh naon adi mane aja balik ke jalan masuk jali teh anjir teh lalok di sawah mah aing masuk tah geuningan aya geuning nyapak di dieu geuningan damang mewok emang pikiran ieu lah hayang kawin teh lain aib benernya teu salah teu teangan teh kenaon nih dia mang ewok ngalamun we ka dieu kan ngalamun pikiran ngalamun kunaon atuh biasa dan apa gitu semangih wae lieur euy nya ku awal mah ulah galau-galau kitu di dieu teh kunaon teh tadi geus tadi di dieu antos wangi atuh pantesan di pilarian teh aya nya pantesan di jalan di bumi areueuh cenah sok mama teh duka ka mana pilarian mah di sawah yang bisi nya mun ari rempana mah aya tah ieu korekna tah si aya nya kopina mawan teh henteu ari kopina mah tidak pahang atuh teh jeung kopina mah eta teh geuningan pan kamari atuh duitna dipake ku Mang Ucok can mulang-mulang tepikeun ka ayeuna dibayar mah bayar mudah-mudahan nya cenah hasil dagang mah kitu jangan dieu mah lain Mang Ewok kalamun kenaon Mang Ewok teh biasa yang kawin gitu ngalamun tapi geus aya modalna yang kawin teh aya enak mah geus aya syukur atuh geus aya mah biasa we ngumpul gitu di dieu we tadi teh meureunnya mohon baru ngalamun barudak areueuh si Ucok geus diupe eueuh tah kitulah Mang oge Mang Edon oge ka mana si Ucok can balik-balik pan kamari teh mawa jimatnya mau jimat si Ucok teh karena sugan ke hasil moal gitu pasti jimatna keun bae lah cing hasil we nya eueuh oge Mista tadi ya di dieu tos lami ieu tos cangkeul aduh arana cek yang barudak areueuh wae lain ngalamun di dieu ari Mang Aep sok ka mana Mang Aep masuk ieu we ka gunung biasa ngalasilu matu babantu kolot Mang Aep tapi ente kos Mang Ewok itu galau-galau gitu hayang kawin gitu tara Mang mah wah lainnya Mang Aep mah kena mikiran we teh di stres di situ naon di situ kieu stres gitu stres di situ kumaha we gitu jadi ngulang buat dia ke kolot lah maksudnya datang kayak kapanggih awewe mah kayak gini datang ya gimana nya tuh ya sih ngaliwat liwat aca gitu sahabat kieu nya we ayeuna namanya tapi alhamdulillah geuning teh hujan ayeuna mah alhamdulillah geus tadi pantesan tuh beureunan teh hujan teh beureunya apal apa cicing di dieu mah we ka dieu budak areueuh sorangan di dieu ieu teh rumahnya Mang Ewok
Mang Edon teh sarana di. Kamari duitna dipake HP ku Mang Ewok, ku Mang Ucok. Diinjem, teu nyesakeun. Aku awal we ieu Salah kata boborot cenah. Kapake randa teh ya gini dah apa we karanda udah. Ayo we sucok maka randa we jeung randa. Heeh, karanda we jeung karanda. Ararane euy. Kewe sukannya. Suka disukan mah aya jeung kopina nya. Heeh nya. Ini suka manangan kitu aya di dieu. Teh kan ngiring ngarokok Mang Ewok. Iya bener. Sudah lain atau sisi teh. Pas buku rowo. Wah, iya mah. Ayo masuk aya wae. Punten we. Nya cenah naon lah. Da sudah teh eta teh henteu jungkrang lain gawin. Kumaha teh sawah ieu? Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Make aduh, ieu redok atuh awak. Aib, aduh. Mak, dihampura we teh aib dan teu haja atuh. Amun ka sawah mah mal dihampuran. Soalnya daerah itu balik ya. Terus di mana aja? Saya tuh. Banyak cina atas murak kikituan cina. Panas tuh. Itu bejak tuh. Jadi lalan dong. Jadi orang teh mana ada depongan. Dihampura we tuh. Itu tukang naon tuh. Tukang naon we kitu batu kitu. Hanapna mah aya batu banyak. Baturnya sange gitu. Kali cerita wah teh kieu banyak. Itu tuh soalnya dari mana Aman atuh. 2 hours later. Dendek di. dendek coba. Siga sarua maneh ge gede keur Henteu itu dihaja pamantes Mang Aib ieu ban ganteng. Mang Aib dikiekeun mah tuh. Aduh, bisa wae nya. Ieu na teh. Pan batu masak dikiekeun. Ai Mang Aib mah kieu we lah. Bisi-bisi ka kos kamari deui lieur Ah, gitu. teu bae lah. Da ieu mah datang. Bae lah bisa kitu liurnya bisa yang ka awewe bisa yang kawin Mang Aib ge gitu. Oke, Mang Aib mah mau kakawin. Heeh. Kuskeun lah kolot itu hati. Da kumanya ayeuna mah pesonten teu nya. Nya teu bade pamitan we nya. Da kumaha bisa kabujeng hujan nya Mang Aib. Kalau hujan kayak seuih atuh. Bulucunan gitu hujan. Ya alhamdulillah di Mang Ewok dalamang mah gitu nya. Nya syukur atuh. Biasa kadati gitu. Nya da abi mah da apunten we nya sanes kirang ieu lah. Kadang sono gitu, da teu sonten bilih hujan. Hujan. Sekarang itu cara ieu di cara adan. Nyata gitu. Adan lagi. Ya teu bade dikantun wae nu nya. Punten we nya. Sok we lah Mang Edon mah ngadoakeun we nya. Doakeun lah atuh. Si panggih awewena meh tereh kawin gitu. Amin amin. Kitu nya Mang Ewoknya. Ayo. Eta benerkeun heula di toki pan arek balik atuh. Bisa anu nilang polisi. Tah eta. Bener tuh. Benerkeun tah kitu tah. Kieu. Kumaha tuh kumaha kieu. Ada malu-malu naon. Oh lempekeun. Oh iya. Oh atasnya itu bisa dipajarkeun kumaha. Siap. Iya, ayo tuh Mang Ewok. Yuk, mangga tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, kita dari Ngacaprak Channel. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Tonton yang banyak. Jangan lupa di subrek ya kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.